Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha para wargi daramang nuhun upami damang mah danget ieu simkuring sejak medar carpon misteri anu judulna Mara Gayangan. Tiburit nunung sakula warga geus ngaringkeb maneh di jero imah. Barudak teu daraekeun indit ngaji lantaran sarieun mulangna teu dipapageun ku indungna. Kituna teh lain saukur di imah nunung, tapi oge di imah tetangga sejena. Tadi berang di warung Ceu Enok nu dicapangkeun taya deui Iwalti maotna Ceu Titin sababaraha poe ka tukang. Maotna waktu ngaheujeun jabang bayi. Paraji teu bisa nulungan. Kitu deui bidan nu aya di rumah sakit. Ceu Titin teu katulungan. Orokna oge maot di jero beuteung. Ceu Titin mah geus puguh mati sahid. Disajajarkeunana oge baris jeung para nabi jaga di akhirat. Bu Naib nyeleungkeung di warung ngarasa teu panuju jenat Ceu Titin jadi paguneman jalma rea. Bari dipatalikeun jeung roh nu bakal mara kayangan. Pokna deui ari urang cantang tu urang mah. Nu aya di warung jempling ukur panon silih reret geus pada apal kana adat Bu Naib. Jalma nu sok ngarasa pang benerna di lembur komo bag-bagan agama mah asa nomor hiji, asa pang pinterna kabatur teh nganggap tayakanya. Barina ge teu hade nyacapangkeun nu geus maot. Anggur mah ku urang doakeun sangkan nu ditinggalkeun teh teu aya dina katunggaraan tur dibaparin kasabaran. Pokna deui nu aya di warung api-api milihan nu rek dibeulina kayani dengan sangu olahan seperti tahu tempe, pindang, asin, kangkung, kacang panjang, jeung rupa-rupa deui. Nu boga warung ge api-api ini tenan buku nu ngaranjuk geus apaleun adat Bu Naib. Matak tarapati dihaminan mun ngurunyung deui. Keur mah eukeur pikeun nu boga warung mah kadatangan eta awewe tengah tuwuh teh tara mawa kauntungan. Lain rek balanja atawa nganju, tapi semet ngalongok nuker barang beuli. Bari di barung sok hayang wae nyaho urusan batur. Nunung nyeleungkeung waktu Bu Naib antukna indit lantaran teu aya nu malire kana nu geus dikedahakeun tina biwirna. Barina ge urang mah lain nyaritakeun kagorengan nu geus teu aya di kieuna. Ampun para alun. Nya, jamak we atuh jalma boga rasa keung mah. Tuti nu mojang keneh mairat.
mangka engke malam Jumaahnya. Tuti ngareret ka Nunung. Pokna deui. Tah, mun rek baralanja ti ayeuna keneh. Bisi butuh obat nyamuk. Nya, da ucu ge saangguk muka pingkeban mun geus liwat magrib mah. Hihihi. Tak Ceu Iroh, Ceu Enok ngabiri gidi. Ceu, kuriak mun muka nepi ka peuting mah nya. Ke nu meulina lain urang-urang, tapi Iroh nu tadi jempe mairan bari nyengkatkeun tak-takna. Pokna deui. Apan kios Mang Dadang mah didatangan jenatna 2 peuting ka tukang cenah. Mangka harita teh Mang Dadang keur nyorangan bari kaayaan simpe hujan garirincik. Komo imah Cinunung mah pahareup-hareupnya. Ceuk Iroh bari tuluy ngareret ka Nunung. Nu direret dak dumadak pundukna muringkak. Sanggeus nampanan pamulangan ti nu boga warung mah tuluy gagancangan ninggalkeun warung. Nunung inget wae kana paguneman di warung Ceu Enok ngeunaan jalma-jalma nu kungsi didatangan ku jenat Cetitin dina peuting-peuting ka tukang. Can saminggu jenatna dikurebkeun, tapi mawa carita nu matak pikasieun ka jalma nu dudumuk di sabudeureun imahna. Imah ninina Tuti pantona diketrokan meneran tabuh 12 peuting. Aya nu magigilisiran kana bilik imah Ceu Iroh. Salaki Ceu Enok mah dipegat ririwana ditungtung lembur waktu peuting salasa mulang ti dayeuh. Can saminggu kayaan lembur sanggeus langit ditikung kunu peuting dak dumadak jempling. Teh jalma nu sudieun kaluar imah. Yakin ririwa Cetitin? Pihakku lain nu maot ngajuru teh ya sok loba kacaritakeun. Nya kita jadi kareueung kieu di lembur teh. Teu sangka Cetitin jadi marah kayangan kitu. Nya marah kayangannya sararieunnya. Jadi asa kareueung kieu ngapeuting teh. Ai gara-gara Cetitin maot sampurna tu wajar. Waktu Nunung kaluar ti kamarna, panona ngareret kana jam nu aya dina tembok, nuduhkeun tabuh 8. Salakina keur tonggoy dipencetan di bale ku budak pangcikalna. Budak nu 2 keur laju tipi, barang sukuna ngalengkah ka rohang hareup. Kapirang aya nu uluk salam. Geuat ku Nunung dibuka sanggeus nyaho saha nu datang. Bari haroream ge sabenerna mah. Ieuh Nunung, tibatan barudak teu ngaraji deui ka masjidna. Geus we ngaji deui di Ibu Naibnya. Pokna saperti sasari sok nganaibkeun. Padahal nu kungsi jadi naib mah salakina nu geus teu aya di kieuna. Cenah karunya barudak ke ilmu agamana kurang deui. Geus lila Bu Naib sok ngawuruk ngaji di imahna, ti salakina jumeneng keneh. Loba barudak nu ngaraji ka imahna. Tapi
Tapi barudak jadi teu baretaheun lantaran kabeh dienakeun Bu Naib ari ngawuruk teh sok bari sesangor teu paya budak salah saeutik. Saurang-saurang kalaluar pindah ngaji ka tempat sejen najan rada anggang ti lembur. Beuki lila beuki ngurangan nu ngadon diajar ngaji teh komo sanggeus salakina maot mah. Antukna budak teu nyesak saurang-urang acan. Komo sanggeus ngadeg masjid nu alus tur aya guru ngaji nu bager jeung pikareseupeun mah. Barudak betah di masjid. Jaba nu ngawurukna ngarora tur nya-nya ikhlas ngawuruk. Teu diperedih kudu mayar urut listrik kawas waktu di imah Bu Naib. Ngan hanjaka ayeuna masjid jempling ku barudak alatan maot cetitin nu mata genjleung salelembur. Sanes moal ngaos deui mung eta ceuk Nunung teu nuluykeun kalimahna. Tah eta nu jadi marga lantaran nama Bu Naib sorana bedas. Pokna deui nu geus maot mah moal bisa hirup deui ulah sok digegedekeun. Anggur malam Jumaah kieu mah kuduna maca Yasin geura. Bu Naib mah geus tilu balikan rengse isa teh maca Yasin. Reus ceuk Nunung tapi semet jero hate. Sok reueus ku amal nu geus dilakonan kabatur nganggap tara ibadah. Nah hamun unggal rek salat atawa maca Yasin teh kudu laporan heula ka manehna. Nunung kutuk gendeng dina jero dadana hayang geura-geura semah ingkah ti imah. Tabuh 12. Ti kajauhan kadenge sora anjing babaung pating tembalan. Nunung lilir ngareret ka salakina nu keur tibra diguyahkeun. Nyah salakina beunta. Keung Kaang ceuk Nunung bari ngarapetkeun awak ka salakina. Ada sora nu leuleumpangan di luar Kang ceuk Nunung deui. Jajang teu waka nembal anggur cengkat. Nunung ngagurubuk teu pupuguh. Salakina ngadeukeutan jandela ceulina ditompokeun. Saupama jandela dibuka geus tangtu nu katempo teh jandela kamar jenatna Cetitin. Ceuli salakina rebing-rebing ngadedengekeun sora di luar. Nya sora suku nu keur dilengkahkeun di luar. Perenahna hareupeun pisan kamar jenat Cetitin. Tapi teu lila sora lengkah teh eureun robah sada nu ceurik. Nu ceurik teh Kang saha? Nunung ngaharewos kana ceuri Jajang. Awakna nu bayuh-yuh ngeleper. Kesang mimiti ngoprot. Nu ceurik can eureun.
Sora anjing ti kajauhan pating temalan deui. Punduk Nunung muringkak. Geus teu kuat deui nahan sawer-wereun hayang kiih, tapi setengah pola ditahan. Cicing, ceuk Jajang bari ngalesotkeun tangkepan Nunung nu pageuh. Ceuk Jajang deui, urang teang saha nu ceurik teh? Rek ka mana? Ceuk Nunung hayang oceak waktu salakina turun tina tempat sare. Ngadon ngoloyong keluar kamar bari disasarung keneh jeung kaos singlet. Akang, ulah ditayang akang ulah. Salakina teu ngawaro. Ririwa mun dipikasieun malah sok ogoan. Kitu ceuk pikirna. Nunung menerkeun kancing dasterna nu maruka. Tuluy keluar kamar, nyusul salakina nu geus aya di rohang hareup nu poek keur nyingraikeun hordeng saeutik. Panonna museur kanu keur kukulampregan hareupeun imahna bari inghak-inghakeun. Kitu inghakna teh awakna jangkung make lawon sarwa bodas. Bulu punduk Jajang sawatara jongjongan muringkak deui tapi setengah pola dilawan. Nunung teu wani milu ngintip anggur nanangkod dina tonggong salakina. Akang, geus atuh Akang, hayu urang kanggo deui Kang. Abdi mah sieun cetitin sieun Kang, sieun. Ceuk Nunung hayang sahing-hingeun ceurik tapi disentak ku salakina. Cici, ganeng. Salakina tuluy nalingakeun deui nu kukulampregan teh. Lawon bodas nu mungkus awak nu sakapeung ririaban. Hayang dilagleg meureun si Akang mah. Duh Gusti. Peuting ieu meureun giliran imah urang nu rek didatangan ku Cetitin teh. Aduh sieun. Nunung luak lewe bari nanarik sarung salakina. Leungeun Nunung geuwat dikepeskeun ku Jajang. Nunung ngarenjag ngabandungan salakina nu kawas nu kaeunteupan ririwa Cetitin kalah muka panto hareup. Blak. Akang! Nunung ngoceak nempo nu nangtung bodas di tepas imahna. Jajang geuwat ngagabrug ririwa. Ririwa labuh katindihan ku Jajang. Sorana nu cempreng lir kacekek disada. Teu ngadago hitungan menit Jajang muka lawon bodas nu meulit dina awak nu nangkup dina tepas. Beunang lawon bodas teh dibuka. Nu bogana ampun-ampunan. Ampun. Ti harita Bu Naib tara pirajeuneun ngulampreng deui ka warung. Era ku polahna sorangan. Hayang boga murid ngaji ku cara-cara teu bener. Tara kadenge sorana nu cempreng nu sok nong torowela. Malah tara katempo ka masjid ku tetanggana. Masjid nu kiwari rame deui ku barudak leutik nu ngaraji. Sanggeus jalma-jalma nu dudumuk di sabudeureun masjid yakin yen jenatna Cetitin teu kungsi mara kayangan. Bandung Barat 8 Juli 2014. Hatur nuhun. Mugia
tiasa janten pang beberahmana, tiasa janten pang libur kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.